Cep. Aki-aki di wae ya. Lain Cep kenaon Cep. Ya ulang wae biasa tuh. Tuh ditinggali teh itu usah ulang-ulang Ulang aja bangenaheun coba gratis ya aya we gangguan teh. Duh. lain Cep. Ari pamajikan ka mana Cep asa sosoranganan kieu gitu. Ke pasar rek masak gitu wah beas ke pasar heula rek unjam-injem lah rek minjem rek nyokot heula sugan bisa. Lain Cep. Ari Cep teh boga pamajikan teh sabaraha hiji Cep. Ya hiji atuh babat teh hiji lieur marabana ya. Cep. Saran ti Aki mah lamun Bung Lieur ya, Bung Migren Mau gawe lain Cep. naon atuh? Tong gawe Cep, Cep mah cicing di imah, nu gawe mah pamajikan Cep. Ance. Ya. Heeh. Urang kudu nyandung. Wah hiji ge lieur ki ah. Heeh, Cep. Ya, saran ti Aki mah Cep kudu boga pamajikan deui Cep. Cek syariat agama ge kudu aya opat Cep. Meh naon atuh da opat jeung nu mampu yang repuh urang mah hiji geus cukup. Sababna eta Cep. Ya, Cep mah cicing di imah Cep. Heeh. Ya pamajikan opat Cep. Ya, anu hiji kudu gawe. Nu hiji nadi ngurus budak. Ya, terus anu katilu Cep. Eta mah kudu sesuai ngurus Cep di imah. Anu kaopat Cep. Ya, kita ini teh ka Saudi Cep. Ya. Meh loba dua Kakak teh atuh aing ki. Aduh. Ya, daunkeun lah. Urang teh ka pamajikan teh geus ngomong kieu balik ke bobogohan teh. Neng make bakal jadi hiji-hijina jeung aa teh si abi teh kitu mah nya kudu kawin deui. Cep. Cep hayangeuna hirup Cep nya. Meh teh lieu Cep. Yes, saran mah Cep kudu nyandung deui Cep. Mungkin beki lieur hiji ge lieur kieu marabana kumaha? Sabab eta Cep meh teh lieur Cep. Kedah nyandung deui, kedah aya opat Cep pamajikan teh nu tadi teh Cep cek Aki. Kitu Cep nya. Tapi enak ieu mah. Pokona ku Aki diantosan infona. Rek isuk pageto, rek minggu hareup. Pokona Cep kudu geus boga opat pamajikan Cep nya. Rasa kitu teh Aki mah. Ya Cep nya. Turun. Assalamualaikum. Pantesan tepi ka aki-aki sorangan wae da kitu lah lampahan teh anjir.